ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat Bu pelajaran orang bulan kamari? Masih ingat? Nu hadir ge po. Komo nu teu hadir. Masih ingat teu maca la ilaha illallah teh sapoe minimal baraha cenah. Nah, 100 kali. Ganjaran atau fadilahna naon Bu? Ganjaranna naon cenah? Bersinar. Apal bersinar namanya. Benar. Ya. Nah, eta. Orang lanjutkan banyak. Lanjutkan. Pertemuan saencana urang ngabahas terkait fadilah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cek Nabi Bu, man qala kulla yaumin, sahajal mana anu ngucap tiap poe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin lobana 100 kali, jaa yaumal qiyamati, maka bakal datang eta jalma dina poean kiamat, wa wajhuhu, wajahna eta jalma kal badri, seperti bulan purnama. Eta karak maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nak 100 kali. Kumaha lamun 1000 kali. Di antara cara lamun urang hayang bisa diwawuhan ku Rasulullah nya urang kudu ngabogaan ciri sakumaha ciri umatna Rasulullah. Sebab kejaga di akhirat umatna Kanjeng Nabi boga ciri sehingga Rasulullah oh ieu mah umat kaula, oh ieu mah umat kuring, oh ieu mah golongan kuring cek Rasulullah. Nah, ulah sampai urang di dunia mengaku cinta ka Rasulullah, urang ngaku umatna Rasulullah, ngan ge kayak di akhirat Rasulullah henteu. Naon sababna? Urangna teu ngabogaan ciri. Lamun urang ngabogaan ciri gampang di sehingga Rasulullah kayak wawuh. Oh itu mah umat kaula, emang naon ya Rasul bisanya oh anjeun eta umat anjeun. Cek Kanjeng Rasul di antara ciri umatna kaula sahajal mana anu daek unggal poe sapoe sapeuting sakurang-kurang nama cak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul mi'ata marratin lobana 100 kali, maka umat kaula make jaga di akhirat teh bakal ngabogaan wajah kal badri, seperti wajah bulan purnama. Sehingga Bu Rasulullah wawuh cek Rasul, tuh umat kaula, tuh umat kaula, tuh umat kaula. Urang teh ditungguan ku Kanjeng Rasulullah. Orang lajeng kan banyak. Orang lajeng kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jengtos ngada usaha Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, tos ngada usaha Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah
Kanjeng Rasul ai kalimat la ilaha illallah teh eta teh kalami. Naon kalami teh hartosna nyaeta ucapan kaula. Cek Kanjeng cek Allah la ilaha illallah teh nyaeta ucapan Gusti Allah. Nya jadi lamun urang hayang ngobrol jeung Gusti Allah, lamun urang hayang patembal-tembal jeung Gusti Allah, di antara carana nyaeta hiji urang ngaoskeun Al-Qur'an, kadua minimalna kudu getol zikir la ilaha illallah. Oh ya, nah eta Bu. Ya. Jadi sabenerna Bu urang teh bisa curhat jeung Allah teh. Nabiullah Musa dibere julukan Kalimullah. Nabi Musa teh boga julukan Kalimullah. Naon hartosna Kalimullah? Nabi anu bisa ngomong langsung jeung Gusti Allah. Eta saha? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mah Bu patembal-tembal jeung Gusti Allah, langsung ngomong. Nabi Muhammad leuwih hebat, teu sekedar patembal-tembal, bahkan diundang lewat naon? Lewat peristiwa Isra jeung Mi'raj. Oleh salat teh eta Rasulullah diundang ka langit, diundang pendak jeung Allah nepi ka Sidratil Muntaha mustawa, sehingga Allah pendak jeung Rasulullah, Rasul pendak jeung Gusti Allah, Rasul ngomong langsung jeung Gusti Allah, leuwih hebat dibandingkeun jeung Nabiullah Musa anu ngomong jeung Gusti Allah. Jadi lamun urang keur salat Bu, eta secara tidak langsung urang ge keur ngobrol jeung Gusti Allah. Mantakan lamun urang keur ngobrol jeung Gusti Allah teh ulah sok bari. Reuy, kira-kira ibu datang ka pejabat, omong boga pangabutuh, omong boga kaperluan, tinggal ngobrol jeung pejabat, tinggal ngobrol jeung pamarentahan, tinggal ngobrol jeung jalma nu beunghar, urang butuh ka manehna, ngomongna geus mah diukna temerna bari nyarande ngomongna. Nah, kira-kira kumaha nu diajak ngomong kurang? Nu diajak ngomong kurang kumaha? Niat henteu ieu teh. Eueunya. Nah, sehingga lamun urang sadar, Bu, lamun urang sadar yen urang nalika salat teh sakumaha Rasul keur baheula narima parentah salat dimi'rajkeun ku Allah, pendak jeung Gusti Allah, ngobrol jeung Gusti Allah, maka hakikatna lamun urang hayang patembal-tembal jeung Gusti Allah teh maka carana dina salat. Ya kan dina salat teh kan urang mah kitu Bu. Ya, kadang bacaan hayang anu tereh ya geus pendek terus tereh pisan. Kan urang Bu takkan beda jeung para walina Allah. Para walina Allah mah lamun ibadah teh embung tereh beres. Ninggang urang mah kan ibarat teh hayang geura beres. Ai pangabutuh loba ninggang aya waktu keur ngomong ka zat anu bisa nyumponan pangabutuh urang hayang geura-geura eta urang. Ya, berarti sabenerna urang teh naon? Rada bosenan. Oh ya, salat teh anu kadua naon? Maca Quran. Ya kudu ge sarua Quran. Maca Quran. Ayeuna bayang geus sok tengok Quran di imah ibu geus baraha? Geus baraha bulan dibukana? Tempo Quran di imah urang. Ulah sampai muka jeung lebuna lobaan lebuna.
lamun urang ngaku hayang ka pangabutuh urang dicumponan ku Gusti Allah, hayang urang dipikanya ku Gusti Allah, hayang urang dipika dedeh ku Gusti Allah, sudah sejauh mana urang daek ngobrol jeung Gusti Allah lewat perantara maca Quran. Banyak kan urang mah kadang masya Allah giliran kita maca Quran mah karak sakebetan geus, karak sakebetan geus. Ya, tecara lalajo TV, tecara nyonyo. Sehingga lamun aya nu naros Bu, Pak Epul kunaon sih uing mah hese rek maca Quran teh. Ya. Ya. Ya, sok diajar ya, diajar. Enggak ya. Nah, takkan cek Allah la ilaha illallah kalami, ucapan la ilaha illallah teh nyaeta ucapan Gusti Allah. Wa ana huwa utawi kaula nyatananya eta Allah, man qala hada khala hisni, cek Allah saha jalmana anu ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala hisni, maka eta jalma teh asup kana bentengna kaula. Cek Allah lamun urang daek ucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka urang teh geus asup kana bentengna Gusti Allah. Naon hartosna urang asup kana bentengna Gusti Allah? Eta hartosna sagala rupa anu jadi pangabutuh urang, kawatir urang, kasieun urang, kasumpekan urang. Lamun urang daek ucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka urang teh geus diraksa, geus dijaga, geus dirumat ku Gusti Allah. Kira-kira ibu lamun urang hirup di dunia ieu dijamin ku jalma beunghar, Bu geus tong mikiran daharna ti mana, tong mikiran pakaianana ti mana, tong sieun teu bisa cicing, tong sieun teu bisa sare, imah di imahan, kendaraan di kendaraan. Sok lamun aya di dunia ieu nu ngajamin kitu ka urang, bagja teh hirup urang, enak teh hirup urang. Ayeuna lamun aya jaminan ti Allah, saha jalmana anu daek maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cek Allah dakhala hisni, eta jalma teh asup kana bentengna kaula. Kaula cek Allah anu bakal ngajaga, eueuh kasieun, eueuh kajuet, eueuh kariet. Moal aya jalma nu bisa nilakakeun, moal aya jalma anu bisa ngahinakeun, moal aya anu jalma bisa nganingkirkeun. Sebab naon? Urang asup kana bentengna Gusti Allah. Naon kuncina? Cukup daek jeung getol maca la ilaha Muhammadur Rasulullah. Enteng teu Bu? Enteng teu? Enteng. Ayah. Jadi lah orang, iya Bu. Keur kelas urang Bu. Keur mah urang mah ibadah karak belah dieu, daek ibadah teh. Baheula keur ngorah mungkin urang loba pohona, loba malaweungna, loba teu daekna, maka urang mah ieu kudu getol migawe pagawean anu sakirana pahalana bisa gede. Ya. Lamun batur salat, urang salat, batur mah salat di baheula, urang karak salat. Ayeuna lamun ke jaga balik ka Allah teh nyalobaan batur. Urang karak eling
ayeuna urang karak daek ibadah ayeuna sedangkan batur di bareto. Nah kumaha carana supaya ibadah urang teh bisa nyaruaan jika ibadah batur? Sok sanajan urang karak ibadah ayeuna diantarananya ieu kudu daek jeung bisa ngamalkeun ngadawamkeun istiqomah maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, cek Allah saha jalmana anu asup kana benteng kaula amina min iqabi, maka eta jalma bakal salamet tina siksana kaula. Lamun urang geus asup kana bentengna Gusti Allah, maka Allah moal nyiksa urang. Lamun urang geus asup kana kanyaah Allah, maka Allah moal nyiksa urang. Lamun urang geus asup kana perlindungan Allah, maka Allah moal nyiksa urang. Sehingga pantas ibu dina kitab Barzanji lamun urang maca marhabanan sok aya kalimat miftahul la modal urang mah geus eta hiji. Batakan lamun urang hayang meuli sorgana Allah ku salat urang, ku zakat urang, ku puasa urang, ku maca Quran urang, ku sedekah urang, sahebat mana sih ibadah urang?
Rasulullah anu mesti jamin sorgana ku Gusti Allah dicarioskeun. Yen Kanjeng Rasul teh bu lamun salat penting eta suku mulia Kanjeng Rasul tapi kabareuh gara-gara lila nangtung nalika salat. Urang ieu nu jadi umatna pernah can suku nepi kabareuh gara-gara salat? Can. Wah, tenang. Pokoknya ulah-ulah ibu abdi ge can pernah dimulai leutik nepi ka ayeuna suku bareuh gara-gara nangtung lila salat can pernah bu. Padahal surga urang can dijamin. Apakah pernah urang pas gorosot lahir ke alam dunia urang menang tanda tangan, menang stempel, menang ijazah, yeuh urang teh bakal jadi calon ahli? Pernah teh bu? Nyaho teh urang bakal jadi calon ahli surga? Nyaho. Rasulullah mabuk geus dijamin, tapi Rasulullah nu dijamin sorgana geus pasti asup sorgana pangluhurna, asup sorgana pangterehna, pangcepetna, pangawalna. Tapi Rasulullah nalika salat ka Allah, nalika nangtung ku saking lilahna Rasulullah salat nepi ka bareuh nya urang nu jadi umatna, masya Allah. Matakan lamun salat urang hayang ngandelkeun urang supaya bisa asup ka surga kumaha? Najigana rada lamun zakat rek ngandelkeun supaya urang bisa asup ka surga tina zakat geus baraha loba zakat urang. Ayo urang kadang dibere anugerah sawah lega, sawah loba, kan giliran ngaluarkeun zakat masuk rada. Emangnya sok tina salat da teu pantes keur meuli sorga, puasa urang mah da teu pantes keur meuli sorga, zakat urang ge teu pantes keur meuli sorga, sedekah urang teu pantes keur meuli sorga bu. Tapi ceuk Nabi barokahna hebatna kalimat la ilaha Muhammadur Rasul tadi dijadikan miftahna jannah, dijadikan kuncina sorga bu. Matakan jalma mah hiji sok sanajan maaf ya maaf lamun sampai aya jalma salat tara, puasa henteu, zakat komo, umroh jeung haji, tapi lamun saumur hirupna masih nyekel la ilaha Muhammadur Rasul, aya jaminan manehna bisa asup surga sok sanajan engke kudu nyimpang heula. Aya jaminan. Matakanya urang mah ayeuna lakonan ibadah salatna sebisa mungkin kerjakeun, wayahna puasa Ramadan nya dikerjakeun, wayahna zakatnya dikaluarkeun, lamun geus mampu haji nya mangkat ibadah haji, boga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuncina geus dicekel, jaminan surgana geus aya, ditambahan ku ibadahna anu hade. Maka mudah-mudahan urang mah termasuk golongan jalma anu jaga asup ka surga teh tanpa hisab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal eta nu dipenta ku urang. Sakumaha siiran Abu Nawas bu nya ilahilas firdausi ahla wala aqwa naril fahab li taubatan wa aduh Gusti abdi sanes ahli sorga, namun henteu kiat mugi
tapi sakumaha tadi siiran tadi Bu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim itu Gusti. Lamun abdi minta sorga da abdi rumah pantes keur asup ka sorga. Ibadah abdi goreng, salat abdi goreng, puasa abdi goreng, zakat abdi goreng, maca Quran abdi goreng, sedekah abdi goreng Gusti teu pantes keur beli sorgana anjeun. Tapi lamun abdi misalnya teu sampai disalamatkeun ku anjeun bisa asup ka surga, abdi ge teu kiat tamun kudu digodog deh neraka. Ibu sebab pangrendah-rendahna siksa di neraka, jalma nu disiksa di neraka teh ke jaga pangringen-ringenna bakal dipakekeun ku Allah sandal anu mana sandalna dijieun tina seuneu neraka. Lamun dipake eta sandal ku jalma anu ahli neraka dipake nepi ka ubun-ubunna ngago eta pangringen-ringenna siksa dina. Jadi lamun zaman kiwari urang sarere masih ngentengkeun yeuh, masih ngentengkeun ibadah, pajar ke teu sieun kana maot, teu sieun kana neraka, teu sieun siksa kubur. Bu sok geus bae make rasakeun tah. Eta wasiat di Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan aya manfaatna. Abdi pesen sakumaha hebatna ibadah urang anu bakal nyampekeun urang kana magfirah kanyaah Allah ka sorgana Allah teh ngan saukur rahmatna Allah subhanahu. Lain ibadah lain puasa lain zakat lain salat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kudu bener-bener dijaga nepi ka maotnya. Matakan kan cek Kanjeng Rasul saha jalmana anu di akhir hayatna bisa ngucap kalimat la ilaha Muhammadur Rasul dakhalal jannah. Lamun urang maot ucapan terakhir urang nalika maot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bakal jaminan aku Allah dibere surga. Amin. Mudah-mudahan orang termasuk jalma nu nalika maot ucapan terakhir urang la ilaha Muhammadur Rasul. Kumaha carana supaya urang akhir hayat urang bisa ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka carana tadi cek Kanjeng Nabi minimal sapoe sapenting mah ulah kurang ngucapkeun la ilaha Muhammadur Rasul 100 bismillah.